Bagian gotong royong ngoret jalan besti. Yeuh, bisi pajar awewe teh eueuh gawe di imah teh cenah pagaweanna teh ngan cicing, sare, dahar we. Ngali yeuh paciweuh isuk-isuk teh pokona mah geroheun geus nimrug can ieu nu geus digeroh ge can diampikeun deui. Jaba nu geus aya ngirim sampe deui itu teh cenah kudu meuyem deui. Ja bagas geus beak ieu teh suluh teu boga di rek munaon nyeupaanna atuh piraku kudu ngaduruk tuur mah meureun besti. Da ketang ti kamari ge tara ngalah suluh ieu teh ari eueuh si ayang mah dilemur geuningan. Mada jarang dipakena geuningan habu mah ari lainna heureut cai mah geuningan. Kitu ge paling sabulan sakali komo menjeung budak duaan mah loba jelema jeung lamun teu dagang geuningan da hamurna mah kitu we geuningan ari dagang kapan sok ngararinum di dieu teh. Atawa sok cucurak teh geuningan di dieu mah besti sok ngabacem teh nutuan cabe ngarujak teh ta eta nu sok ngamurkeun kana cai nginum teh. Lain pelit ka deui teh besti sekedar curhat ieu mah. Umi akilah mah da bager atuh. Ih amit-amitnya muji karep aing mah. Keun atuh nya bes paring ku batur eueun muji-muji acan ieu teh. Tuh teu karasa we pan beres gegeroh mah geuning diteruskeun we yang geuning kana sasapu ieu teh. Kaning can ngurus ieu teh anak yatim di panti asuhan di can dibere dahar. Moal ngepel ayeuna mah besti rek sasapu we hungkul ieu teh ongkor harusuh geuningan arek gotong royong ka jalan ieu teh. Ieu besti panti asuhan teh geuningan ieu teh yatim piatu hungkul atuh da teu puguh inung bapakna geuningan tinggal aranakna we hungkul ieu kining anak meri mah geuning pan endogna nu dibawana ge ka dieu teh. Diadopsina ge ku inung hayam geuningan ieu mah. Geus ieu keun antep sing sarebeuheun ieu anak yatim mah. Yen ngasaparang ayeuna mah ngarasa sarareukeut ngaras sumanget we ngoredan jalanna ari sarareukeut. Tapi kelanan ieu teh samemeh init besti aing mah teu kuat lapar geuningan rek ngaganyeleuh lapeujit ieu teh. Si salatri kacidana mah engke teh di jalan teh masuk lila geuningan beurang balik ti jalan teh. Gabi masuk ngadarek dek besti lamun teu dahar teh ieu teh lamun telat dahar kitu tah. Eueuh deungeunna ieu teh dahar teh jeung bala-bala besti. Tapi nikmat ieu teh dahar teh jeung bala-bala oge. Bari ngalamun ieu teh dahar teh hayang seuri ingat zaman baheula geuningan. Sok nyayan sangu geuningan make we uyah jeung pecin ngarah jiga sayur sop meureunan. Rek teu didahar dicarekan ku inung. Gusti. Ya tah besti urang mangkat geus wareg dahar mah tuh karek aya si Uwa sorangan anu nyamper teh ieu teh wa inang. Rek teh naon cing besti bete geus nepi ka tempat pangoredan poho parang Gusti ari sarung tangan dibabawa atuh balik deui ieu teh. Kalian mawa bedog ieu teh pan ketrek ngarsuluh cekengan balik ti jalan teh sugan we aya suluh. Rek saeutik bieu mah besti tuh ari geus rada beurang mah alhamdulillah geuningan loba ieu jelema. Ari ngale cacing abi mah besti ieu teh jeung anak meri tapi batur nu mareunangan mah ieu teh urang mah teu meunang ieu teh keur menang 2 siki. Alhamdulillah geuningan tuh beres we ngoret teh besti hege aya nu mawa ka karen hajat ieu teh nu parebut geuning kot pagunyang-gunyang plastik kue teh eta teh besti. Aya keripik cau aya ranginang ieu teh tuh rarenyoh we pan ari dibere dahareun mah. Tuh jalan lingih beuteung seubeuh suluh meunang sekian dan terima gaji we bulan hareup besti.